Siang ngompol yang menilila-lila ting, kancil atas modal terus ngompol. Modal. Modal koren. Goblok modal koren ya. Oh, ini kacamata adek gue. Aduh, ini gara-gara makan jengkol jadi happy. Bila ingin melihat ikan di dalam balong, tenangkan dulu. Kancil, nasi akan naon kancil? Mang, kaneng. Aing keur ngintip manuk. Gawean ku aing ya Mang Nur. Kancil, manuk naon? Wah, Tarik. oh. Lah mana tuh? Tong tarik. Tuh Mang gitu. Aduh. Aing hayang ngising tungguan nanya. Siapa kebiasaan suka yang ngisi? Tepakeun we di dieu heuh. Aing belah ditu. Heeh. Tungguan Iya, di dieu. manukna halus. Halus, Mang. Oh, tuh aing di ditunya. Oke, aing di dieu. Aing ngising. Mana euy manuk teh euy? Nah, bener gitu si kancil teh euy. Ku aing gawean teh Mang Nur. Keun cenah ditungguan ku ka waya Isya mah. Siang ngompol yang menilila-lila ting, kancil atas modal terus ngompol. Modal. Modal koren. Goblok modal koren ya. Jadi Ku aing ngomong teh. Sapadu we peletuk siapa ngomong teh. Si Mas Nur ge pan kapipir biar terek ngompol nyebutna ka mana teh Bapak ge? aya di ditu keur nungguan manuk. Tungguan manuk. Manuk naon ket? Ku aing digawean di pipir wa. Bongana aing keur kieu direwaskeun goblok teh untung teh jantungan aing. Direwaskeun kumaha ket? Heuh keur kieu aing. Wah, di kitu tah untung we aing teh jantungan ye. Tok digawean kumaha Gus ya? Kita nungguan manuk di ditu. Manuk naon? Manuk pokokna aya manuk alus ya aing teh tungguan we di dieu. Ngabohong ke dari uwa manuk nama tuh. Ngabohong kumaha aing mah teh ngabohong wa. Kapan aing nungguan manuk nu aing ngan geus diasupkeun. Kan si manur mah itu mah karepting. Sia kehet ulah kitu bebalah yang digantung siang kayak ku si Masur. Ieu teh lanceuk nase teh sacil. Atuh wa aing mah diajar acting we seutik. Acting bebalah sia mah kehet. Seutik, wa seutik. Buka udun teh wa. Wa tere meureun kehet. Wa tere ka aing. Wa maman wa dadang ieu. Caduh Buru atuh wa tere. Ieu ban aing sapotong deui yeuh, engke meuli kalam cicing. Maka mana si kancil teh? Mau nipu maka aing gitu. Hah, ya mah goblok si acil udah nipu ka aing mah. Pas dur magrib kieu eueuh wae. Ku aing susulan we berani mah lah. Jadi eueuh udun teh. Heuh pan ieu sapotong deui eueuh aing. Meuli acil. Lihat tuh ya. Wa tere. Kancil, nasi nipu ka aing kehet ngomongkeun aya manuk eueuh. Nipu kumaha mang? Sia kagawean aing apa kumaha? Aing kita nungguan manuk sia nyemur naik modal eueuh wae. Acting mang acting. Aing teh diajar acting. Berarti aing berhasil tah ngagawean Mang Nur. Sia kancil leutik kagawean aing ulah seuri sia. Budak leutik kagawean ka aing kehet deh. Guys, jangan panggil aku budak leutik paman. Aku sudah buluan. Goblok. Nah, di mana mang? Tuh di ditu tuh cil tuh. Tuh aya tuh bodas tuh. Wah, euy. Gaen teh daguan di dieu nya urang rek di ala-ala. Sok mang, bro. Anjing mah kalabu euy. Kade naik na mang. Saur aing. Ada ti bobot. Cil, kenapa dia? Itu Mang Wawan keur ngalalang layangan. Hah? Astagfirullahaladzim. Tungguan ayo. Aing mah jalma. Anjing, nah jalma. Waduh, ieu mah moal beres kena teh. Anjing. Oh, banu ceplay jeung mendung euy aing kumaha. Alah, Yo anjing goblok sia. Dia Nur. Naon? Duh anjing. Luas ai. Yo Nur. Si Kopet. Si Wawan. Aduh, Si Wawan saha ting balik? heueuh. Eta si Wawan Kopet. Oh, bunuh diri dina tangga caringin. Geus aduh anjing kumaha teuing. Lah sing bener sia teh kehet. Ih. Lain ngalayangan, bunuh diri, obok. Habis Si Wawan adi aing. Ih, sia mah jol ngalayangan. Anjing. Halo, anjing. Bang, terus mang, kade Cil, si Wawan ka mana Cil? Si Wawan. Tuh di ditu. Iya. Tuh anjing. Wah. Turun teh. Ayo naon turun.
Tenang aya turun luasan. Kopet, Magrib yo. Istighfar. Mang, jalan naon? Yo, cek si budak si Ewan ek bunuh diri. Bunuh diri. Mang turun ya disangka bunuh diri. Tuh bunuh diri saya turun. Bisa nurut gerak. Nang aing keur ngelalang layangan tuh gede. Lalang layangan itu mah. Layangan. Heeh. Hah? Layangan kumaha sih teh? Tulang layangan tuh. Oh, layangan tuh. Layang ngomong tadi sih. Anjing. Kotor anu dina awak sim udeg nyingkit. Naon itu sih budak? Tapi gitu pedah. Pamajikan kabur mah keur ngalap gitu. Oh gitu euy. Heeh, aing pas pamajikan kabur gitu. Heeh, henteu euy kieu mah. Ya, sapot kudu yuk. Ya. Ayo boy. Hey, yo. Hey, budak. Yo, hey. Yo. Kan goblok makan deui katanya. Oh aya cai anjing nyebret ka aing. Budak. Heuh, pamain. Woi. Pai hau itu. Oi. Abang. Wah, goblok. Wah, bener ieu teh jeung etika teh. Kalem. Udeg teh ya keur nyareat. Cek guru udah goge 10 poe deui. Kapal. Nah, sia wani-wani ngahirtan aing. Gara-gara maraneh aing kudu ti awal deui. Ieu aing geus 7 poe. 3 poe deui, brother. Mau dirasa sia teh. Hena sia jeung aing. Yo, aing mah lain rek niatna ka sia, nanyakeun keur naon. Heueuh cicing di dieu. Tuh udah bener cai keur tapa. Heeh, keur tapa eta mah. Jangan nanya. Nyaho sia keur naon eta nanahaonan tapa di dinya. Hah? Aing sia da naonan balok aing kakak di kubak. Hajak sia. Ngomong sia hajak. Oh, sia teh. Hajak teh. Aing balok aing keur sauk. Bal teh sia. Dengerin. Sia. Hajak. Hajak teh. Hajak. Hayu. Loh, manane sarwana deui sia teh. Naon naik kubak balok aing, ek balik aing. Oh, sia. Lombok anjing sia eta. Karma sia eta anjing. Mantok ai sia kakak cicing gue di balong aing. Ini sia. Ini aki-aki. Kenapa main logat udang? Ada naon? Ini dia balong aing karek dipelakan lauk ai sia. Hah? Ini emang ada daki udang mah bermanfaat. Pikeun lauk mah alus Mang Jek. Sia Hajat mah. ya Mang Jek, cuk buru udang ge.